Waduh, kumaha mah uning kejang jam 7 ya alaun pare. Masih belum ada tapaknya ini, kumaha mah uning ini. Tapak saya mah abah ngarit ya mah, duh, kumahanya. Kan aya sasaha geuning. Aduh. Untung abah bisa ini, terpaksa sambil nungguin mah uning ini mah. Mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Aing mak uning aya wae ieu mah hayang ngeunah nah. Ngagebugna wae jiga nana teh. Ampun. Geus kemah moal nikah mah uning lah. Nyuruh yang lain aja, masih banyak lah yang mau. Mana udah mendung lagi ini. Tuh jadi abah babaraseuh warlot. Uning. Aing si paman gak ada, apalagi mak uning yang disuruhnya katanya mau kesini malah ke orang dulu. Si paman tahu kemana, sorangan dia jadi nak. Aing terpaksa malah bawa air minum lagi. Aduh, jero di sawah teh tadi nama. Keburu hujan lah. Buka lah we. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin mak uning mah kapan datangnya. Biarin nanti dia yang ngikutin. Bisa, baki bisa lah. Pemirsa. Udah gelap lagi. Rasain mau uning nggak bakalan nyuruh sama mau uning lagi. Sia. Jauh lagi nanti ngomong mah. Si mak aing ketempuhan si Roy teh. Mau nih. Naon? Ka mana eta? Apa itu teh moe pare? Wah, tempo tuh cuaca ceudem. Atipan tadi minta atuh lain gawekeun ieu kumaha ieu gebeberkeun. Gawekeun tempokeun cuaca panas teu. Ayo masuk baku hayam di pacokan. Jadi ieu kumaha ieu? Balikeun ka ditu. Aing. Terus rek mana ieu rek ka sawah? Ka sawah sok kan juga bisa dipacokan hayam beak. Aing mah kudu dibalikeun deui. Gawekeun pisan ieu mah. Tempo udah pararadu wae. Atuh dan dipitah tadi nama hidang aing ieu mah. Balikeun deui. Gawekeun pisan. Ka ditu keun jauh hese. Mendingan di kana giribikeun wae. Gampang ke tinggal ngarungkupan. Niki ge waas atuh. Wah, eta da naonan. Itu mah poek dia rada caang kurang turuban wae kieu lah engke ameh teu kudu mangulu deui. Tanggung jawab mun ku hayam. Wah, jadi kurungan kieu tuh. Mana ka sawah mah? Pararadu wae. Ayo ka sawah wae. Mana ieu tah bisi ku hayam. Ngaroncor ke dieu ka dieu. Tuh. Ayo siap. Ning kana ngapare. Ngaguguk ka kolot udah. Apa? Naon deui? Ngombe wae HP. Kumaha deui? Wah, itu bantuan tuker interaksi. Ayo di mah. Atuh da kieu keneh poe. Geus panas ngelekep tuh mah geus ngasang. Aing. Ngan ngombe HP sapoe-poe teh. Ai digonggorekeun teh kaop naon teh. Sok hadiakeun. Tadi teh cenah moal moe, ayeuna moe. Bolsa teh ayo. Anjur aing mah. Atuh loba jeung ngamak ai digawe teh. Tuh, ge baloba teuing ieu teh. Bae kan dipindahkeun ku mak. Sok werkeun. Bukan. Iya deui. Naon teh eta beberkeun sok kadinya. Kabeh ieu teh. Hah? Kabeh. Kabeh, kapan ieu panas tah? Oh, atuh mudah-mudahan panasnya nepi ka murid. Oh, sudah watiron ka mak ke bisi mah teh tuang. Sok beberkeun eta Sok sada buru, wae. kumaha sok kawe ngombe HP digarah geuro sok embung. Tuh, sok buru eta amparkeun. Oh, erek sok eta heula kenaya bebari ngamparkeun mah. Tuh. Tah, Mun dilebak deui itu amparkeun kewe. kembali eta mah lah. Bisi wah, Si aya hayam. bisi hayam rawa karung. Oh, sok buru amparkeun. Kembali. Sok abah ngantuan mah beerkeun tu aya keneh garok hiji deui Mana? tuh bah ditu tuh. Mana garokna ge eueuh deui atuh. Aing mah. Wah, wah. Tuh, ini tuh garoknya. Hari tadi cenah di pojok.
sok tempat-tempat udah. Waras segala lagi. Sok kadinya. Sok sing alus, kali barawur. Coba menibala kieu ya teh Kun bae kumaha. kayak gini sapuan. Itu tuh arapik digawena. Teu arapik jadi bala. Wah, panas teu kuat minum. Terang-terangan makan masakan meriut kemari teh. Keur ngalana. Oh, ayeuna mah. Pohara kemana disapukeun geus ka dieu mah lah. Ieu teh pare naon nih alus mah. Ieu teh di urang mah ngaranna teh pare Sumatera cenah. Sumatera mah kebanjiran. Heuh pokona mah si Gebra Sumatera, si Bodas tah mah pare Oh, ieu Sumatera. ngaranna teh heueuh. Ini alus Alus atuh herang Tapi ieu teh pulen. Ih, sanes puluhan deui. Lamun ditembel tah, kieu bah tah. Aduh. Oh, na daun cau. Na daun cau teh. Atuh teh ieu nyangunu ieu nya ngaheuleun. Oh, tenang pokona mah Garing teh. Urang lamun erek ulin ka mana bae wang nimbal mah. Heeh, siap lah. Matak ieu bantuan moe na. Oh, siap mau cari garing sok uberkeun.